Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun sim kuring panginten salah sahiji tim admin penjadwalan Pak Ustad Nana Gerhana bade ngainformasikeun ataupun ngabewarakeun kasadayananya aya kesalahan jadwal panginten di dieu aya kesalahan jadwal di kaping 8 Juni 2002 genep anu bertempatan nana di Sukamulya Kecamatan Kutawaringin. Nah, di kaping 8 eta ka pihak abdi panginten di pihak penjadwalan teu aya undangan atanapi teu aya konfirmasi ka pihak abdi pihak penjadwalan. Janten nu aya dina surat undangan ieu ku abdi di teks surat undanganna teu aya penjadwalan Pak Ustad Nana Gerhana. Eta panginten kanggo bewara sadayana janten jadwal ieu teh panginten aya kesalahan di pihak panitia atanapi di pihak pengurus. Janten informasi kasadayana eta nu dina tertera di undangan eta panginten eta lepat atanapi lebih disebatkeun anak bohong panginten bohong. Panginten kitu informasina mudah-mudahan ieu video informasina mangpaat kanggo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.